Saradi kieu hirup ampun. Sedih ku naon kula? Sedih ku naon? Sedih we udah hirup kurang masih naon istilah nama koreh-koreh cok. Karena ekonomi ayeuna kieu kata mang tensi kriminalitas leuwih naik. Kejahatan di mana-mana tanya kamari boga entok ngan hiji-hiji naga aya nu maling. Fakir jadi. Entok ngan hiji-hijina aya nu maling mangkaning rekenog. Cita-cita mah hayang jadi banar entok aing teh. Hayang katelah aing hayang jadi juragan entok. Pan ayeuna mah batur panai juragan empang. Aya juragan emas, aya juragan minyak. Tuh aing hayang beren jadi juragan entong. Aya jadi juragan entong mah tumanya asma-asma wae mah di tangan. Da entong mah kitu hos-hos geuning. Ai hirup nu susah kieu nya euy. Kitu salah kieu lain nete semplek mencak semplak. Taturug katutucan aing wapoe kudu ditagih ku Bang Emok. Nu nagih ti ditu ti dieu. Warung ka warung mah aing geus eueuh nu mercaya. Eta Bang Emok ka aing saban ngapoe cebu we teh. Lieur ka udungna ge. Pasti Gawe kaitu diterima ka dia diterima. Dan tadi na mun aing goreng ya. Nu mata kade kudu cinggal lujur kedua jadi pagawe teh. Mun aing ge hirup ampun eueuh nu mercaya aing. Digawe di pabrik hayang jadi satpam teu diterima. Da puguh hari tetepan aya pelatihan eta teh ning. Ai satpam aya baris berbaris teh kitu ning. Batur jalan tempat aing leumpang ka itu. Ngadudu deh leumpang. Batur istirahat di tempat, batur aing mah istirahat di kios. Atuh teu ditarima aing Gusti nu agung kudu kumaha. Kalau ka istirahat di kosan aing nepi ka digerebeg ku hansip. Da eta mah bener ngajak wae si goblok teh. Aina Gusti nu agung kudu ka mana aing nangan gawe leuy. Hayang nangan gawe aing teh. Nangan gawe aya anu nitah ka aing nu teh ngadu. Der aing ngadu. Teu balik-balik tilu poe. Hees aing ka beton suku. Aduh Gusti nu agung. Teu boga rasaan aing naeudak kitu hees pan bagadang wae wingna tuh. Bagadang pangan coba Bah Haji Roma Irama kitunya. Bagadang jangan bagadang kalau tidak ada keperluan. Jangan keterlaluan banyak bagadang. Sabab Begadang boleh saja. Bogadang boleh saja. Kalau ada kepentingan. Kalau ada kepentingan yang sangat penting. Itu coba Bah Haji Roma Irama. Ayeuna rek miluan model batur. Pan ayeuna mah rame geuning eta teh naon dina HP teh aya selawat. Ngiluan selawat aing. Ngan dipikir-pikir emut kana kasauran Bapak Haji Roma Irama. Judi. Teo. Cek Bapak Haji Roma Irama. Judi teo. Ari teo teh tidak boleh. Jadi lamun teo teh tidak boleh. Teu meunang judi teu aing selawat teh da asahan umpaka ieu atuh urusan selawat. Moal nu maju-maju tina meunang selawat da bubuk kabeh ge lah. Moal nu beunghar tina selawat angere nu beunghar mah banarna.